Simkuring ningali ternyata horenganan nu loba disiksa di neraka jahanam teh awewe umat kula. Na iyalah laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kangjeng Nabi ditinggalikeun berbagai ayat-ayat Gusti, di antarana Kangjeng Nabi didelekeun ka sorga, bahkan Kangjeng Nabi ngalengkah ka sorga. Ditinggalikeun ka neraka, bahkan Kangjeng Nabi aya cicing di tengah neraka. Ningalian saha ieu nu panglobana ahli neraka. Ya Allah ya Rabbi, korenganan sarwiti. Ambalaya di neraka awewe malulu Gusti. Allah nu cek terus di hadena aing teh jadi awewe can puguh tekan neraka nya lagi. Awas ya, tas awewe lalaki ya, awewe heula. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha. Simkuring teh ningali awewe digantung rambutna di neraka. Ya geli di maguha ngagolak embun-embunanan. Nek teh cari kumaha cek Kangjeng Nabi. Wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi lisaniha wal hamim yusabbu ala halqiha. Belah dia aya awewe deui digantung letahna. Sementara cai panas dikucurkeun kana lak-lakanana. Dek teu kumaha cerikna. Wa ra'aitu imra'atan yusaddu rijlaha ila zadiha wa yadaha ila nasyatiha. Aya awewe anu digantung di talian di bagudet, sukuna datang ka susunat, leungeunna datang ka embun-embunanana. Wal malaikatu yadribuna rasaha, sementara malaikat neunggelan sirahna di maqami aminan nar, maka pentungan tina seuneu. Deuk kumaha teh ceurik da Ali. Wa ra'aitu imra'atan wajhuha wajhu khinzir wa badanuha badanu himar. Aya awewe deui aneh, ari beungeutna ieu beungeut babi, aya awakna awak himar. Deuk kumaha teh carikna terakhir wa raaitu imratan ala suratil kalbi. Awewe rupana kos anjing bae. Kos anjing kumaha teh carikna Ali. Taqamat Fatimatu, Siti Fatimah nangtung. Kemudian Siti Fatimah teh naros ka Kangjeng Rasul. Ma amaluna.